Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana. Alhamdulillah orang teh sapa tepang dangu deui nya ngalangkungan ieu konten jalapruk. Nah, jalan-jalan sambil ngacapruk. Anu dina danget ayeuna simkuring bade berbagi deui atanapi naonnya gitu. Dokumentasikeun panginten gitu. Perjalanan ka lembur simkuring deui nu di Palasari teh emut panginten konten ieu. Nah, terus konten ieu mohon alhamdulillah ayeuna mah jalan teh ka lembur teh parantos di hot mic para wargi kaum dangu netizen sadayana anu belepotan gitu kan sarapan gitu. Nah, mohon gitu alhamdulillah di rojongku para warganya kalih aya deui bantosan atau napi program di pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Sumedang umumna di Provinsi Jawa Barat nya. Alhamdulillah ayeuna nguping wartos di lembur teh paratos hot mic terus deui ka lembur. Nah, ayeuna simkuring sejak itu sambil badai nadran mangga urang jugjug urang buktoskeun. Nah, laras anu lapih henteu ayo ya, para wargi kaum dangu netizen sadayana ayeuna simkuring tos bade lebet ka jalan anu ka dusun Palasari ti pertigaan Buniasih kapungkur kantos aya dina konten ieu. Tuh, jalan anu ieu teh kapungkur mah onyul nya. Wah. Gitu. Anu ieu oge tuh. Tapi ayeuna mah alhamdulillah limit. Nah, ayeuna urang teraskeun ka arah para wargi kaum dangu alhamdulillah leresnya jalan ka dusun Palasari teh alhamdulillah ayeuna tos leucir hot mic gitu. Sok sanaos panginten posisi lega jalan mah tetapi sareng ti payun dan tetapi aya perwis mobil minibus gitunya masih kedahaya nu ngelehan gitu dan nu ngelehan malih mundur heula milih lega nanging teu wudu sakitu oge parantos nganuhunkeun pisan kana perhatosanana utamina ka pemerintahan Kabupaten Sumedang gitunya. Ayeuna mah parantos hot mic janten cepet gitu tah kada ka lemur-lemur anu disuklak sikluk kieu teh utamina anu di Desa Cimangtin anu insyaallah manfaat pisan kanggo masyarakatna anu bade transportasi hasil pertanian gitunya, anu bade balanja, anu bade salak pola, salabul ini, salak rupi lah gitu. Tah sapatos anu katawis di Pengker ieu sanes ieu mah tangkal hirisnya. Tangkal hiris lawas ieu teh bungtesan buahan ieu mah. Anu di Pengker bon jagong. Nah, jagong teh salah sawios komoditi unggulan di dusun Palasari Desa Cimangtin. Teu janten sajabit di sampe nya parehuma gitu. Tah janten mungkin ya foto-fotona anu ti payun mah tarahal ayeuna mah parantos leucir deui. Nah, insyaallah kepada miladan heula informasi nah jalur anu ka Pamoyanan anu beras na kalingkar timur tos saya tanapi teu acan upami parantos saya urang mangsulna ngalangkung ka Kaler ka Pamoyanan anu ti payun we kantos dina konten ieu. Tah dina konten ieu ka ngaso heula nya da capek berbatu-batu jalan teh kitu. Tah aya mah uping wartos parantos saya oge kitu tos leucir saeureurna teh. Begitu panginten sabantawis. Assalamualaikum dangu.
Nah pemirsa kapungkur teh kantos ieu nya mie hot mic dugi ka dieu goleran cekain teh, tapi mau coba mau goleran salik banyak. Alhamdulillah wargi keluar ti dusun ya teh terus di hot mic oke nyanangi kita nembe keluar ti dusun. Nah enten ya teh lahan perhutani anu sok dianggo kanggo nyedap dinas gitunya teh itu jelas nyedap damarna jadi terus ya terus hot mic. Mudah-mudahan pami laras ieu tembus dugikeun ka ujung jalan nyambung deh ke jalan lingkar timur Jatigede. Nah, mangga urang juk-juk deui. Kalau wargi tuh nembe ge sabaraha meter majang deui. Tuh. Tos anu nya putus. Putus hot mic-na. Oh, tah can ieu anu asina mah nu ieu nu asina kapungkur mah kieu bentukna teh. Mali ka itu mah langkung tarahal deui kantos aya di kontenkeun tah masih tos hot mic. Oh ieu mah masih nah masih biasa. Mudah-mudahan kapayuna ieu dipajang ya.